Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babu salisu aribab nomor katiluna bi fadilati bismillahirrahmanirrahim dina netelakeun fadilah lapad basmalah nyatana bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin teu pati-pati ti hiji hamba yaqulu anu ngadawuh anu ngucap itu si abdun bismillahirrahmanirrahim kana lafad bismillahirrahmanirrahim illa zaba terkecuali ancur saha asyaitonu setan kama sapertikeun perkara yadubu ancur naon arrososu timah ala nari diasongkeun kana seuneu. Wa qala jeung ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin teu pati-pati ti hiji hamba yaqulu anu ngucap itu si abdun bismillahirrahmanirrahim kana bismillahirrahmanirrahim illa amaro terkecuali marentah saha Allahu ta'ala Allah ta'ala al-kiromal katibina ka malaikat kiromal katibin ayyaktubu kana yen nuliskeun itu malaikat kiromal katibin fi diwanihi dina buku catatanana itu si abdun arba'a mi'ati hasanatin kana 400 kasayan. Wa qala jeung ngandika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sahabae jalma qala anu ngucap itu si man bismillahirrahmanirrahim kana bismillahirrahmanirrahim marrotan kalawan sakali balikan lam yabqa mangka moal tetep min dunubihi tina dosana itu si jalma naon durrotun satimbang sireum leutik oge. Wa qala jeung ngucap saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sahabae jalma kataba anu nuliskeun itu si man bismillahi kana lafad bismillahi kana lafad bismillah man sing saha wa qala jeung ngucap saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sahabae jalma kana anu bukti man sing sahabae jalma kataba anu nuliskeun itu si man bismillahi kana ucapan bismillahirrahmanirrahim pajawada terus ngaluskeun si eman ta'diman karena ngamulyakeun lillahi ka Gusti Allah gufiro mangka dihampura lahu pikeun itu si eman naon ma perkara taqaddama anu geus ti heula itu emak min dan bihi nyatana tina dosana itu si eman wama jeung kana dosa ta'akhara anu nalima pandeuri itu emak. Wa qala jeung ngucap saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida kataba di mana-mana nuliskeun saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh bismillahirrahmanirrahim kana bismillahirrahmanirrahim palya mudda terus manjangkeun itu si ahad ar-rahmana kana lapad rahmana pal ya mudda maka kudu manjangkeun itu si ahad ar-rahmana kana lafad ar-rahmana. Wa qala jeung ngucap saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha sa'anyana Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Gusti Allah zayyana eta mapaesan Gusti Allah asa pirang-pirang langit bil kawakibi ku pirang-pirang bentang wa zayyana jeung mapaesan Gusti Allah al malaikata ka para malaikat Jibril ku malaikat ku malak Jibril wa zayyana jeung mapaesan Gusti Allah al jannata ka surga bihuri ku bidadari wal kusuri jeung ku gedong-gedong wa zayyana jeung parantos mapaesan Gusti Allah al anbiya ka pirang-pirang para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zayyana jeung mapaesan Gusti Allah al ayyama kana pirang-pirang dinten bi yaumil jum'ati ku poe Jumat wa zayyana jeung mapaesan Gusti Allah al layali ku pirang-pirang peuting bilailatul qadri ku peutingan Lailatul Qadar wa zayyana jeung parantos mapaesan Gusti Allah asyuhura ka pirang-pirang bulan bi syahri Ramadana ku bulan Ramadan wa zayyana jeung parantos mapaesan Gusti Allah al masajida ka pirang-pirang masjid bil Ka'bata ku Ka'bah wa zayyana jeung parantos mapaesan Gusti Allah al kutuba kana pirang-pirang kitab anu diturunkeun ka alam dunya bil Qur'ani ku Al-Qur'an wa zayyana jeung parantos mapaesan Gusti Allah Al-Qur'ana kana Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim ku bismillahirrahmanirrahim